Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika orang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya, urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi, kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere. Beretah sekian persen wa ana qasim. Beretah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyikin laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan. Mata hati, mata telinga, telinga hati. Mata hidung, hidung hati. Mata sungut, sungut hati. Mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir, bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kadeung. Dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep. Disebut indra ke-6. Padahal 7. Geus maca Quran teh aya 7 lapis rahasia. Di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadi na Al-Qur'an. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta. Teu karasa. Geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam. Maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam. Nu macana ge kaget. Aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong. Makna mana Al-Qur'an seakan-akan ngomong, seakan-akan ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu. Baca kula sekian engke bakal anu, baca kula sekian engke bakal. Rahasiana teh eta. Bu, Masya Allah Karim. Taro malayarahun nazir. Eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge. Ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge. Ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe. Ya Allah. Ieulah qulubul asyikin. Urang ngadenge make celi. Ketika orang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah, naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang. Urang ngadenge naon we Allah nyaho. Teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya. Nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Deuk kumaha? Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge.
berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya, urang bakal dibere kayaos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi, kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere tah sekian persen wa ana qasim. Bere tah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim. Urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti iya ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat mangga. Anu mantak henteu bisa kitu kumaha kabang baluhan ku karesep. Di bang baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang. Nafsu ngaranna. Kangjeng bisa hiber teh abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah. Cek Gusti Allah Muhammad hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas, hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda, sok dek dikumahakeun kumaha anjeun. Henteu Gusti sapira di dunia moal lila abdi saeutik nya teu terbersit hayang jeung resep kana dunia abdi resep teh ma indak hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat. Tah lamun urang geus kos kitu ditamili maju pendek iya hayang mobil apa hayang ma indallah mobil heula cek aja pendek engke ma indallah lain jalakan bodoh. Sapira mobil atuh capek kudu dikumbah kudu di bensinan kudu di olian atuh banding ma indallah je. Nah eta lamun urang hayang ma indallah ditawaran mobil ieu mah mobil BMW teu Gusti, Lexus teu Gusti, RR naon emang RR Rolls Royce teu Gusti abdi mah kapal udara teu Gusti teu bisa nyetirna hese abdi bagas abdi mah nu aya di Gusti bae bener dia bener Gusti teh aya ngabdi mah coba dikiriman aya nu mere ieu mah jependi ieu ih teh aya geus janji ka Gusti Allah embung abdi mah kos kitu eta mobil naon eta Avanza Avanza teh hayang aya deui menang seminggu kijang eta kijang anjar kan baru duit hayang teu henteu geus janji ka Gusti bere Fortuner. Aduh, maju ya hayang. Ya tuh ai milik teh mah tenden tadi mulai tah. Mulai geus robah. Nah, encan Lexus karek Fortuner. Eta geus kabang baluhan moal bisa. Tapi lamun datang ka pasar, teu, kijang, teu, Fortuner, teu, Lexus, teu, mobil, teu. Mulai urang Karawang anu buleud anu didoakeun waduh Gusti asal aya liangan bae geus acak-acakan henteu ya bagas pokona mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji bae Allah sakumaha Nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten bae deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten dideukeutkeun ngalengkah plek geus aya Masya Allah di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun set Cirebon deket lengkah di Cirebon hayang ka mana maneh bejana Bali rame hai sialah laonan jeung hayang ka Bali sagala wah teu beres
Onte abdi mah kabali gerek dakwah. Bule-bule supaya maca syahadat. Oh, bohong sia. Tah iyalah. Atuh babahari disebut dibere ilmu poy. Nah, niku baca, Pak. Ayo babahari. Ya Allah, ngomong mah babahari. Coba ge ieu nafsu urang, kahayang urang ulah ditotalkeun, disederhanakeun, disederhanakeun bae. Mulai ngeunaheun ge disederhanakeun, ulah ditotalkeun. Encan wani total mah sederhana bae ge, geus bakal nikmat ibadah. Nah, kuari urang fokuskeun. Sakumaha urang fokus dek ka Mekah. Made dek ka mana? Ka Mekah. Unggal jelema ngomong dek ka Mekah, dek ka Mekah, dek ka Mekah. Daftarna geus, tinggal berangkat doang. Tanda persiapanana geus aya, tas tinggal ngajingjing doang. Berarti bener dek ka Mekahna. Kuari mantak naon dek ka Allah. Fokuskeun sakumaha urang dek ka Mekah. Ulah aya kasus kasih lempeng. Allah. Hiji tujuan teh Allah. Yes, kayak diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allah. Diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh teu. Diajak kurang raramean moal beusi kaganggu aing deuk ka Allah beusi salah. Ieu teh ige masalah ieu teu beusi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui geulis teu. Tolol aya geulis henteu. Mandek geus di dinya. Henteu sadeu ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deuk ka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi deuk ditapakeun, ceuli abdi deuk ditapakeun, irung abdi deuk ditapakeun, sungut abdi deuk ditapakeun, leungeun abdi deuk ditapakeun, suku abdi deuk ditapakeun, tina lungkah-lengkah besi kaganggu ka Gusti. Seja atuh ku urang, ai teh diseja mah moal bisa. Diseja geureuh. Baik. Segala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun. Nu geus jelas opat gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun. Hiji makhluk, dua dunia, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Nah, dibenturan ku zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti. Da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti. Abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti. Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti. Abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup Gusti. Deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti. Paehan awak urang heula sakumaha aslina. Lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu. Paehkeun heula ge raja aslina mah urang paeh. Sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat. Maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula sana kata kerenna. Panakeun heula ulah diaku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah. Denge urang ulah diaku ieu teh denge Allah, hamba urang ulah diaku ieu teh hamba Allah. Omong urang teh ulah diaku nu urang nu Allah. Kabeh nu Allah nu urang na mah eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus akukeun langsung ka Allah. Setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana. Ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber. Geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah.
ieu hate aya mataan bakal dibere neuleuh naon nu teu pernah kadele ku batur, bakal aya ceelian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur, bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur, bakal ngaroweco ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca, bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin, bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweuh buluan, bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin, ka alam malakut urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula, digambarkeun model hewan anu sukuna opat, beungeutna beungeut awewe aya jangjangan, digambarkeun anak kudu dikaca. Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki, baheula mah eta gambaran teh ulah dinyatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun. Naon eta makna beungeut, naon eta makna jangjang, naon eta makna buntut, naon eta makna awakna, nu mantak digambarkeun ngan putih, kemudian awe geulis, kemudian dina kaca, eta teh kudu dijabarkeun. Kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok modal kitu, atuh diharam-haramkeun. Masa borokos kitu, eueuh masalah. Ahli syariat mah ngaharam-haramkeun eueuh masalah. Padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran-gambaran kudu dijelaskeun oleh hakikat. Henteu salah kan unggal imah aya. Kabelah dieuna mah digambarna lain di kaca, di kertas. Kabelah dieuna mah digambarna awewe nu geulis teh senyum. Teu mah urang Karawang atuh. Haram teu mana. Aya khusus. Kudu dina kaca. Gambarna ge kudu putih, wajah wanita anu geulis, jangjang eta kudu dimaknaan. Jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa. Gambaran naon eta? Gambaran di alam itu. Gambaran di alam itu kagge ditekeun ka buruk teh cek bahasa urang, cek bahasa ahli hakikat tina barkun teh ngagenyai kilat. Geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk. Kilat eta teh nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping, sentianana bitis buruk, sentianana buntut, sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun. Nah, lantaran hese ngajelaskeun lana, lantaran eueuh nu ahli hakikat, ku ari mah ahli syariat ulah, teu salah ngaulahkeun ge sebab teu kaharti. Ketika engke aya nu kaharti, nu ngajelaskeunana, engke ge ahli syariat mah eleh ieu, sakumaha tadi, balangkeun batu, tolol. Ahli syariat. Ngeri atuh dibalangkeun kitu. Tapi lamun ahli hakikat lah, Allah. Haji Pendi mah asal ditajung Allah. Wuih, Haji Pendi eta. Aya sanggup Allah. Kori sok Allah-Allahan bae. Masyaallah. Aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae. Kakagana Noel Allah. Masyaallah. Jadi dibuka. Aju dipeluk Allah. Hafizul Quran hafizah begitu salakina meluk irfa naik baik. Tuh ahli qiraat bakos gitu biasa di irfa sotak ya malaid irfa mau diteruskan baik 17 tahun ke atas. Ya biar jatin tatiru bighairi asin bisa hiber kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Hiberannya nama asa Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Asar poe Jumat aya di Madinah. Setiap Jumat
sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khidir. Yehe, lu badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah besi aya Kangjeng Nabi Khidir. Ya Kangjeng Nabi Khidir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Beureum teu terlalu beureum, semu-semu beureum. Eta asal engke asal aya nu mau tasbih beureum geus peluk. Ila Kangjeng Nabi Khidir Jumat di Mekah asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah salila Arfahnya di Arfah kitu bae engke nyana silih cukur uga tahu Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas hartina kumaha hihi beran terus bae ku warga lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi Khidir na kalam tazal dan lain-lain sebagainya tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi Khidir. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ultufina fi jam'ul kulli hawaratina kamauhin terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam kasihan aju ngawirid eta aju sia maka panggih jeung Khidir emang henteu emang aya cenah di lembur gua ada si Khidir tah teu kudu wiridan Khidir eta mah inna kalam ya karim. Nah, eta wiridan paran mun kurang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kabangi Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi Khidir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ultufina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati. Aja. Nah, eta wiridan Kangjeng Nabi Khidir janji saha jalma nu ngawirid eta kula bakal saha henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta deuk sakarat mah kuring hadir. Etalah keuntunganana masyaallah karim. Geus dibantu ku Kangjeng Nabi Khidir kejar datang. Malaikat kan isinin Kangjeng Nabi Khidir. Isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah punten ya Nabi Allah Khidir ieu teh tugas abdi mangga setan teu darek setan karari sia jasa setan goblok jasa setan teh waduh barang belah dituna aya di nu sakarat fendi ngaran nah ini enggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wauh kan jeung ahli-ahli Allah. Nah timbul waduh jana ge ayaan cek jana teh panas awakna panas goreng susuk lah iyalah madak urang lamun hayang kapanggih jeung Kang nyaho de cara Habib Umar cara Habib Ali nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad baheula teh aya kiai di Tangerang kemudian hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir menta ka Habib Ahmad hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan tatangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi yang kula mah teu kudu kitu. Itu guan, oyag geus wer aya turu. Dan mantak bising ke peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan. Eta. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir di hiji tempat pelukan nya. Set. Beres kapanggih, geus ke ngobrol. Tadi siapa tadi? Itu Khidir. Masyaallah. Nya hayang kapanggih dieu mata kamari serinya sota zarah ka luar Batang. Saha coba luar Batang ulah bejaan? Saha? Ulah di bejaan ieu sia teh bae nyaho henteu. Coba hayu, teh bal nyaho nya nama Batang bae. Mah tiok mireung nya mah kadu kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula.
tuh ngaharewos teman ngaharewos nah bohong teu percaya aing mah nyana nyaho nyana aya kapagi terus bae ugal bal busasa zarah hayang minta petunjuk tentang ieu Jakarta Masya Allah nyana begitu zarah pelukan set peluk kabeh kan ajar jelema biasa bae beres zarah nyana ngomong tadi waktu baru datang dan saya pelukan tahu nggak itu siapa itu Qadir ya Allah lamun urang nyaho ka Nabi Khidir kan kurang sering ya nama sering geus bali bejakeun nu saja di mana-mana nama sering bae eta kan geus bisa nyambung mantak lain lalagaan Habib Lutfi mah eta inget ka Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir selalu aya wiridanana tak diundang mun teu kondangan atuh ka urang wae ngundang si eta halo ya oke ya pengkolan ya sip langsung atuh geus pengkolan mana urang teu nyaho rahasianya atuh mah nah iyalah seperti kos kitu hartina kumaha atuh hiberan wali Allah qulubun jakang Nabi Khidir ge nabi atuh makhluk Allah cuman qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin dianya hatin tatiru bil gairis luhur teh ingkangnya Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin ari eta Syekh Abdul Karim ari eta Syekh Asnawi Caringin ari eta geus bugus Maulana Hasanuddin Syarif Hidayatullah ari eta Syekh Maulana Yusuf ari eta Syekh Ja'far Shadiq ari eta Pamijahan tuh kalau di Bejahan coba siapa Pamijahan ayo tuh poho kan nya nama kayak saja Pamijahan kayak saja oh caknya nah Syekh tuh jadi pohon deh kayak sakar nah lamun kamantan mana nama tulok poho nah iyalah ahli-ahli Allah nyata-nyata mah qulubul asyikin laha uyun lamun tadi jelema-jelema ahli Allah nu geus leupas tina dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali berendek moal urang tanya diri urang endek moal ayo lepaskeun tah karesep dunia lepaskeun tah makhluk-makhluk lepaskeun tah nafsu lepaskeun tah setan-setan setan mah leupas sorangan engke asal urang geus eta bae setan teh leupas sorangan bakal isin setan kan teu wani lamun urang loba zikir bae setan teu wani di sisi bae kieu dina ngaji ge nyana teh ngadeukeutan jelema saja nundutan ada setanan ada kos gitulah ikir carita qulubul asyikin laha uyun horenganan rahasiana ulah kabeung berat ku karesep berarti fana paeh teh ngaranna awak kurang aslina paehan memeh roh keluar bakal bisa hiber sebab berat sote ku karesep awak ketika awak geus paeh atuh hiber roh jeung teu paeh roh mah teu nundutan roh mah jeung teu sare anu sare mah mata ieu nundutan mah mata ieu roh teu pernah nundutan mata Kangjeng Nabi mah lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa mataza abasran fi maza zamani minu dawa abu falam ahmama waqaat babatun abad dan selanjutnya lam yahtalim qatu to teu pernah ngimpi ciciren balik Kangjeng Nabi mah tara dan lain-lain sebagainya jadi lamun urang masih kena nundutan aya nafsuan mun masih kena urang sare aya nafsuan ketika geus eueun nafsu atuh roh mah teu pernah sare mantap ketika urang sare roh keluar teu betah cak roh teh teu betah ngalayan roh kapanggihlah jeung solihin kapanggihlah jeung aulia Allah kapanggihlah belah dituna jeung Kangjeng Nabi sebab nyana keur sare sebab ieu sare teh kan dititah atikul ladzi hakin haqqah geus kulantaran sare nyana teu betah keluar set kapanggih lah anta kaji pendi osok aya dongeng bodoh ngimpi di udag-udag anjing sakana aduh aju naik cek jalan teh ka tangkal kayu sieun saya anjing aju anjing geus eueuh turu naeng ki wer ki oreng ngompol osok asli kareta ngimpi ki mah ngompol fahad toyar yakulu wallahu a'lam bissawab